naon angin teh leuwih kuat tibatan cai bade hujan badak datang angin badak kadang-kadang teu tulus eta ciri-ciri leuwih kuat leutikkan we tukang nyaran ya geus cara hayang ngadatangkeun angin kumaha wah kulit nah kitu berarti angin teh leuwih kuat tibatan cai teu sakedik nyaeta akibatna naon seueur pisan kapal anti kerlap anu akibat tina angin agung gitu leuwih kuat saur malaikat aya anu langkung kuat tibatan naon tibatan aya naon jalmi anu baik saudara dari suruh-suruh